Oh iya mas RT teh sadayana teh panggung ibu. Oh mohon. Oh di kampung Cikirai iya mah kerajinan teh sehari-hari teh kieu nya bah. Oh seperti nyiru boboko gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya, gimana kabarnya hari ini? Salam jumpa kembali ya bersama saya Putra Sunda Channel di acara Ngaprak Palemburan Baraya. Nah sekarang saya berada di Kampung Cikirai Baraya, Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah Baraya, di Kampung Cikirai ini selain rumahnya panggung semua ya, satu RT ini panggung semua Baraya, selain rumahnya masih zaman dulu. Dan di sini juga warganya pengrajin boboko atau bakul Baraya ya, semacam bakul dan tampir, dan juga ada hihit Baraya, ayakan berbagai keterampilan dari bambu itu ya ada. Nah untuk lebih lanjut ikuti terus perjalanan Putra Sunda hari ini Baraya ya, untuk menjelajah Kampung Cikirai Tasikmalaya. Tapi masih kena sami gitu kampung nanti kade itu. Oh. Sa RT teh sadayana panggung. Mohon panggung. Kau menu abdi mah seep kurinyu Sekali rugrug kade teh ka pasir teh jang bumi ka itu. Oh iya mas RT teh sadayana teh panggung ibu. Oh mohon. Anu jiga gendang kita sanes ku tembok atuh dah ku kasih kan pada hari. Oh, da di palihan ieu mah sanes teu kapaleseureun menentos tradisina raoseun anak kieu ibu. Da ika upami hoyong mah garadong pasti kapaleseureun ka garalaeunan peda sigana teh ngabadikeun baheula. Ibu. Oh di dieu teh kagiatan teh ngadaramal naon Bu? Oh kerajinan. Mohon. Niru tampir kalomo. Oh di dieu mah nu sapertos kitu. Di motor teh ka dinya teh. Mohon abi teh motor teh ditonggo ibu. Mohon. Nah jadi Baraya di kampung ini namanya Kampung Cikirai ya, Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah jadi di situ ini Baraya ya, semuanya katanya rumahnya panggung-panggung semuanya ya. Cuman hanya masjid aja yang kelihatannya permanen. Namun ini masjidnya juga zaman dulu banget Baraya ya. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini ya. Rumah di sini itu semuanya emang panggung Baraya ya. Nah, kita coba ke daerah sini. Nah, jadi di sini itu satu RT katanya panggung semua Baraya ya. Ini Kampung Cikirai.
jadi jelas baraya ya. Di sini itu rumahnya panggung semua. Kita lanjut lagi baraya ya untuk menuju ke daerah sininya. Nah, jadi di sininya itu airnya baraya masya Allah. Ya. Nah, kita mencoba ke sini baraya ya. Kita lihat keindahan yang di sini dan suasananya seperti apa nih di sini ya. Nah, jadi ke sini itu rumahnya panggung juga baraya ya. Assalamualaikum. Ala nuju naon sepuh? Hapunten nyanggakeun silaturahmina. Ngadamelan naon Bapak ieu teh? Abah teh di dia teh. Oh, ngadamelan nyiru. Oh, di kampung Cikirai ieu mah kerajinan teh sehari-hari teh kieu nya, Bah. Oh. Sapertos nyiru boboko gitu. Atau sabaraha tahun Abah kieu teh? Atan nepi ti kapungkur atos kieu. Ti zaman baheulana. Oh, laras. Ieu teh dicanakan ku bandar Pak atau nepi diical ku nyalira-nyalira? Bandar. Dicanakan teh. Oh. Ningal kapalih dia Bapak. Oh, ieu mah bahan kanggo ayakan beunteun nya? Kerajinan sami. Oh, sami. Oh, jadi ini. Rawosun abahnya di dia mah sadayana bumi teh masih kene zaman baheula, masih kene panggung, alhamdulillah. Ban teka ieu teh kiatnya damel gedong mah. Sanes teu kiat sigana teh abah mah tos ieu. Nantos resepna tradisina kieu sigana teh nya bah. Moy kana teh kaduga we. Ngadamel kieu teh. Sadinten teh kenging hiji mah. Oh, dugikeun kaberes teh. Sadinten hiji. Oh, mohon. Upami di ku bandar mah minggonan panginten di ieu teh dicandakan teh. Minggonan kumaha nyanakna aya. Oh, mohon laras-laras. Kumaha beres-beres ti dieu. Oh, mohon laras. Abah mah ieu teh khusus nyiru atau napi nyiru abah mah ngadamelan teh nyiru hungkul. Oh, nu ayakan anu boboko mah benten deui eta teh nu pengrajinna teh. Nyiru mah ngadamel ayakan ngadamel kulitna ieu. Oh, janten ieu teh berguna keneh gitu aya. Lamun hinisna tah mereka kieu. Oh, eta teh ieu teh kana ayakan mah kaanggo keneh gitu. Oh, masyaallah. Janten istilahna mah teu aya anu mubahnya, Bah. Teu aya. Oh, mohon. Oh, jadi istilahna mah teu ngadamel nyiru hungkul aya nu pesen ayakan hayu, nu boboko hayu gitu. Oh, mohon laras-laras. Ayakan nyiru ge pajeng gitu tah. Mohon. Jadi di kampung Cikirai ieu mah Bah sa di dinten teh pengrajin hungkul teh nya pengrajin ti kapungkurna ieu teh. Kulona keneh si Samik. Mohon laras-laras.
Iya teh kalebet kene kecamatan Salawu nya, Bah. Salawu. Abah mah asli ti dieu. Alhamdulillah. Bu ka dituna teh seueur deui Abah Bu. Ye, seueur leuwih seueur ka ditu ka tong. Mung sawana teh panggung sate di dieu mah. Ah, percanten Abah. Duduk geus teu kiat gitu kan. Oh janten di dieu mah sadayana nya anu ngadamel besek pipiti ge sok panginten banyak. Oh, laras-laras. Oh iya mah wengku dihandap teh. Oh wengku nah mohon. Laras-laras. Abah hapunten kawagal waktosna Abah sing sehatnya abdi bade lajeng deui ka Palitong wah Abah sakedah. Mangga Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, baraya itulah tadi jadi pengrajin di sini itu ya ke apa? Ayakan bakul ya nyiru. Nah, jadi baraya kita akan kembali ke sana ya. Kita sudah melihat suasana keindahan alam yang berada di daerah Kampung Cikirai ini ya. Jadi Kampung Cikirai ini baraya semuanya pengrajin bakul ya, bikin bakul, ada yang bikin tampir, tolombong ya, dingkul. Nah baraya itulah perjalanan saya tadi di Kampung Cikirai, Desa Salawu, Kecamatan Salawu. Terima kasih untuk semuanya. Permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.